Mantap suaranya nih. Kita suruh duet aja. तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक दिएंगे मोहब्बत करेंगे. Tahu artinya? Apa? Bara-bara sia aing teh nyaho. Paingan ngahulang wae. Aing sarua we teh nyaho. Tahu Rhoma Irama enggak? Tahu. Rhoma Irama itu dulunya bukan artis dangdut. Apa? Dulunya dia itu bekas kondektur. Kondektur bus. Bus jurusan Bandung Jakarta. Kan kalau yang lain mah connect teh Bandung gitu ya. Jakarta gitu. Kemana Bu? Ke Bandung. Sana saya terus. Kalau Rhoma Irama kan dia romantis. Bandung. Bu, ke Bandung. Jadi Bandung naik. Karunya aya ge nu naik duaan. Ibu-ibu nu hiji naik ngeluhureun kenek. Nu hiji luhureun supir. Palebah sadang aya nu rek turun. Bir kiri. Eta cek Rhoma Irama. Bir kiri. Da mobil eureun-eureun di Cikampek. Karunya ari cek ini part 2 kita sudah aja semua ya. Ari cek supir teh mana nu rek eureun teh? Cek oma teh terlewat. Aduh, ampun teh kan. Inilah karunya mentakna. Banyak ide banyak. Mentak ke karunya. Iya mah aya pernah kejadian. Preman. Preman apa? Tato na ge pinuh. Awakna bau tato malu. Banget ku tato mau motor tarik preman atuh tuh di baju. Tuh di motor. Pandang motor. Apaan mau motor? Salah di baju. Wang tarik palebah tikungan belok. Tekor. Nabrak tangkal kalapa. Joger tangkal kalapa ditabrak. Otomatis warga nulungan. Eta preman ngambek mung ditulungan. Preman gengsi. Entar ditulungan aing mah keun bae. Ieu le urusan sia. Urusan aing jeung tangkal kalapa. Gengsi preman ditulungan. Kalapa urusannya? Ieu mah urusan sia, ieu mah urusan aing jeung tangkal kalapa. Aing geus lila ngincer tangkal kalapa ieu. Arak beunang ku aing ayeuna. Tangkal kalapa da lumpat. Aing lagi teh kumaha Kang? Mancing teh. Ye, kugu eta mah kamari. Kabarna tah kumaha? Ojek. Di totoang aya aki-aki meureun ojek teh karunya. Ditanya, "Bah, rek ka mana?" Rek ka hareup, Jang. Ngojek we atuh, Bah. Sabaraha ka hareup? 4.000 lah ka Abah mah. Yuk naik we. Meureun Abah teh ngobrol ka tukang ojek. Jang, Ujang geus lila ngojek. Geus 5 tahun Bang ngojek mah. Lain Ujang mah kuatannya. Emang kunaon, Bah? Abah mah karak segede gitu kuat panas. Nya moal teu panas da cekerna ninjakna nalpot. Da tara di sendal aki-aki mah. Abah mah teu kuat Jang segede panas. Ujang mah 5 tahun kuatan. Geus Abah mah eureun mah di deuheup teu kuat. Da cekerna ninjakna nalpot panas teu kuat. Akhirnya turun. Sok atuh Bah kaja turun maksa mah ka dieu bayar 4.000. Dibere 2.000. Tah mending 2.000 Bah. Nya heuh atuh goblok sia teh. Apaan sia ngilu tumpak. Lamun hayang dibayar 4.000 sia lumpat nuturkeun aing nu mawa motor. Karunya anu nguseup. Kumaha? Aki-aki teh meureun nanti isuk nguseup di leuwi. Leuweung awi. Aya balong nguseup geus nepi ka beurang teh teu meunang-meunang. Budak sakola baralik. Aya budak leutik ka dinya. Ditanya. Keur naon, Bah? Kur nguseup goblok. Oh, gede amak da teu meunang-meunang atuh teu isuk. Teu meunang-meunang lauk. Stres. Oh, cenah. Emang eupana make naon, Bah? Make cacing atuh teh goblok. Gitu, cek aki-aki teh. Nya salah atuh Bah ulah ku cacing. Nya kunaon atuh goblok?
lamun arek ge make siki karet digerus hijikeun jeung saos ABC cek budak teh aki-aki teh nanya emang bisa jang ya teh bisa goblok cek budak teh disebut goblok ku budak tae aki-aki tae jantungan meureun ku budak leutik disebut goblok tae sakaligus